Aing bismillah ya nganggur. Ini lamaran aing ah. Pada icing aing. Sekali di mah kudu halus ya nulisna ya aing ya. Ah. Bismillah aing ya tegawe ya gara-gara di lockdown ya. Ah. Madesu aing hirup teh. Kudu rapih ya nulisna ya aing. Nanya salah wae. Ah, iya karak mantep. Kan rapi kostum mah. Sugan jeung sugan ya diterima tuh. Mudah-mudahan mah langsung diterima gitu, langsung asup gawe. Ah, lamaran geus beres. Tinggal mandi aingna. Bes seger. Ah, kan kieu aing geus mandi mah seger. Berbaju. Iya. Rapikan baju lah ya. Teh ditempona ganteng. Pas ngalamar langsung diterima. Nya aing hirup teh kiki wae madesu. Terus mandi seger, nyisiran, beh ganteng pas ngalamar mangkat, beh jalan tapi kakolot. Abeh didoakeun, abeh teh hirup kieu wae nganggur di imah we di imah. Ibu jadi jelema berhasil aing mah ya. Geus meureun ya ganteng meureun ya, geus kasep. Semangkat aing. Mak, orang yang pegawaian heula nya at bade ngalamar ya, beuting aya rezekina meunang pegawaian. Di mah wae soalnya ya. Soalnya Jang didoakeun ku mak sing hasilnya sing aya rezekina we. Heula nya Mak, Rudi mangkat heula nya, minta doana nya Mak nya. Sing nyelamat sing Amin, amin. sing aya rezekina nya. Amin Mak. Mudah-mudahan. Yuk. Ayo manasan motor ah. Ayo dia motor biru. Ya ada yang motor. Hanya make teh mah mogok di bulagu aing. Naon nanya ya? Aduh. Hari itu boga kolot teh mah di beuki motor jadul. Batu mah KLX aing. Setan sih. Kurang ini teh. Balik lagi ah. Dia udang kieu, udang. Balik udang bro. Jam mana emang? Jam 10 tuh udang. Ini kan. Culaing mah celah. Aing sudah numpang bela ya. Oh, Panggil bukan lagi kuntam bet goblok. Be pantes ngar wae gitu. Marana beak bapak kemana ngarit ngarit sugan. Mas ya. Di pos, sana di pos itu embe tuh ngar wae parabar di puting mulan itu pembean wae. Si pagawean sia naon molor wae. Paraban ku sia tuh. Ngarit ka ditu.
Wah, ini lah. Goblok naik. Ngarit we ngarit pagawean teh aing mah. Alieur aing mah pengen can ngarit ge ngarit. Hei, sia. Motor teh pagawean teh. Motor radean. Ari sia isu-isu ngagandengkeun amat. Kumaha aing motor-motor aing. Arungan ku aing dia bikin kamek we parakeun ku. Emang bisa ngedang motor sih? Bisa di gogotan. Cocok, ngomong di isu. Ini karuman. Wah tuh mang. Mending pakai ngarit motor radio. Soalnya capuk sama ngomong teh. Di situ mantap tuh. Suku isu. Ngarit tuh pakai ngaritnya. Ulah tuh motor aing kiki oge. Bye. Ngarit lain. Hari itu jor mantap lah. Ngarit nggak poe teh. Iya. Mudah-mudahan aing pagawean ayeuna teh menang ya. Masuk pun teh. Wede, kemana Mang Brong? Ngarit aing tuh geus mawa ieu. Kemana tuh? Ngarit ngalaparap jeung anak Mang Brong lain. Aing jeung anak aing. Si Acul lain. Beh aku goblok lain lah. Sampai aing. Oh, dengan parap jeung B. Heeh. Ari si Acul para banaon? Beling yang uut ku aing. Allah. Aku yang molor wae atuh. Ari kolot teh Sayawat bener-bener. aing mah. Gelor teh molor teh. Kebonya teh kebo. Kemana eta? Biasa, renang pagawean daripada nganggur di mah wae. Pagawean. Heeh. Kan dia ikhtiar heula, Mang. Dirinya mah. Berarti mencoba lah sok itu doakeun si menang. Oke, atur nunya, Mang. Siap. Lo poho aing stop kontang aja dulu kan iku aing. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Alhamdulillah. Cepet bukan nama. Kenalan dari yo. Ini ngali yang kenaon. Kapret paling bro. Si aing ngomong bager-bager kieu. Oh, sia. Ningali ya, ah. Ternongkrong. Ngopi atuh set. Mau lihat kopi naik. Ambil tadi yuk. Pakai lalu aya we. Main buka duit. Paling situ aya. Tuh cing di dia lah. Sampai orang Oh, mau. lempang teu jelas mending. Motor kaki rup wae. So aing. Nyaho motor teh bae wae. Kubarina kilo geus atuh. Dua kenaon sok ya. Semangat lah ngaripikeun. Ini dia aduh. Sejarahna loba. Kopi ulap tuh biar cepet panik gitu ngopi lagi. Aduh duit. Buka duit ke meuli urang. Action. Aduh, aing pagawean teu meunang. Apa we hirup. Woi, iya nu kamari nya. Lain ham, lain. Woi, sia marek ngabeh nya sia. Nah seger lucu ya. Kunaon mang pipiluan kolot-kolot. Tahakan sia tahaun Mang Brong. Aing bagus gadek manis mah. Aing kampret emang teh si Mang Brong. Aing nu misalkan si Mang Brong beunang kita si Rudi ku aing. Dendam kene aing tangan ku aing beneran aing mah. Aduh, aing geus sangat aing budak-budak gue ku si tangkorak Ilham tah. Dendam amat aing teh nya ampun. Keun ku aing. Balas eta budak ku aing. Tempokeun. Aduh, apa soalnya aing gara-gara si Ilham yang geus 2 kali aing pas kieu. Di pos juga namanya budak tuh. Si Acil, si Cangat, si Acul. Minta bantuan aing budak ah. Asiat di mana lu? Itu main rapi awal. Acil teh ngadeuleui yang mau lamaran terus nengan pagawean lain. Menang apa gue ya? Hah? Henteu aing malah apes di jalan aing. Pusing. Apa sebenarnya sih ya? Aing tadi pas nyampe pagawean, hapanggih jeung si Ilham. Arek ditenggel deui aing. Coba, kumaha apes coba sia, bayangkeun. Kujeuk pagawean teu beunang aing. Kasana itu ngan apa sih?
Tah, aing kasih sia minta tolong minta bantuan cul. Bisa teh sia. Deung paling bisikan kasihannya. Dekeun. Aing arek balas dendam ka si Ilham. Aing teu geunah dikitukeun aing 2 kali ku manehna. Bisa teh sia nolongan aing. Bung aing ke aing kasalakeun deui ah. Nolongan obaturan ka aing sia menyakitu. Sudah salahkeun ke aing. Ka ajeun eta alona Pak RT ge. Coba kasih cangak tas juga aing ke aing mu asin enggak salahkeun aing. Cil, si bisa teh nolongan aing Cil. Lain alona Pak RT mah daek nolongan ge. Oh, kalau Pak RT soalnya orang bawa ding kayak. Wow, ini kueng nih iya. Aya lah pokoknya. Ah, aing namanya. Mak, Cil, minta tolong please aing. Please ya, kasih ya, minta tolong bantuan kali aing. Soalnya aing 2 kali apes arep ditenggel tah ku alona Pak RT si Ilham. Geus teh ayo, tapi mun ayeuna naon sih nya? Heeh, siap. Awas. Engke kueng bere para jukut. Kopi. Kopi siap aya engke kopi. Kopi sakrat. Kayak tenang kueng beukeun di gudangna. Ya. Entar. Enggeus nya kitu nya. Cul nya. Aing balik nya. Nak, Cil, cul. Tak sih dipunanya hidupna apes amat. Nyaho aing ge. Kemari masalah awewe, ayeuna masalah awewe deui ngalamar geus teu beunang pagawean dah. Geus ayeuna mah dak bantuan lah kumaha we. Karunya Tiga-tiga bantuan urang pan. bantuannya ulah kasih kitu ka baturannya. Saling bantu. Woi, dak. Naon? Bandengan eueuh. Naon we geus dak jailana apa? Pakai dog ieu we. Busuk lah. Pakai naon? Sendal. Sendal. Udah yang penting mah aing balas dendam aing 2 kali ka manehna. Silang tuh. Ayo orang nyebut makan Pak. Sewot aing, sewot kene kasih rubinya. Jangan wae di aing. Cil, tah, Silham lewat tah, Cil. Tah. Duduk. Tah, aing mangkat aing kabur ah. Aduh. Goblok sa ieu nu ngomong aing. Hah? Kamana jelema ieu? Ah, aing kabur aing ah. Taham, budak teh teh nya rubut tadi. Siap. Si acul aing mah ngalipat. Terus di mana, Mang? Ngaris aing. Aing hari teh teu beunangan nih. Jukut tangge eueuh beak aing kemari. Gada tuh. Makin gede aing. Mau aing. Aduh.